Bismillahirrahmanirrahim. Wasalasu nawafila jeung ari tilu pirang-pirang salat sunat muakkadatun eta anu dikeukeuhkeun ghairu tabiatin anu teu anut lil faraidi kana pirang-pirang salat fardu. Ahaduha ari kahijina itu salasu nawafil salatul laili eta salat sunat peuting wan naflu jeung ari salat sunat al mutlaqu anu dimutlakeun fil laili na waktu peuting afdalu eta leuwih utama minan nafli tibatan salat sunat al mutlaqi anu mutlak fin nahari dina waktu beurang. Wan naflu jeung ari salat sunat wasatol laili dina tengah-tengah peuting afdalu eta leuwih utama summa akhirahu tuluy dina akhirna itu lail afdalu eta leuwih utama. Wa hada sareng ari ieu wan naflu wasatul lail liman eta tetep pikeun jalma kosama anu ngabagi ieu man al-laila kana waktu peuting aslasan kana dibagi tilu. Bismillahirrahmanirrahim. Aya deui salat sunat muakkad ngan ieu mah sunat muakkadna henteu turut kana fardu. Eta hiji salat sunat dina waktu peuting anu sok disebut salat mutlak atawa istilah urang mah tahajud. Hukumna eta salat sunat peuting ieu teh leuwih afdol daripada salat sunat beurang. Naon ari salat sunat mutlak teh? Salat mutlak teh salat anu teu dikaidan ku waktu. Dipigawena dina tengah peuting eta leuwih afdol tibatan memeh tengah peuting. Seperti jam sabaraha? Jam 1 peuting kade ulah jam 1 beurang. Maka salat sunat mutlak jam 1 peuting eta teh leuwih afdol leuwih alus tibatan jam 10 peuting gitu maksudna. Atawa jam 3 peuting eta leuwih utama leuwih afdol daripada migawe dina mimiti peuting seperti jam 8 umpamana. Maka afdol keneh kaakhirnakeun. Keur saha ieu gambaran teh? Keur jalma anu ngabagi-bagi waktu peuting kalawan dibagi 3. Aya naflu ceuk lugot naon naflu? Naflu ceuk lugot teh az-ziyadah kadar tambah-tambah. Tengah-tengah qauluhu salatul lail aya salatun tegasna salat fil laili na waktu peuting. Fal idopatu ala makna fi fal idopatu maka ari idopat ala makna fi eta netepan kana makna huruf fi. Walau abaro jeung lamun ngabahasakeun musannif bitahajudi ku lapad tahajud lakana tah yakin bukti ieu qauluhu aula eta leuwih utama. Wa huwa sareng ari itu tahajud lugotan cek lugot
Rob'un naumi eta cengkat tina sare bitakalupi kalawan pameredih. Wastilahan jeung ari tahajud ceuk istilah salatun eta salat ba'da fi'lil isya'i dina sabada migawe salat isya. Walau majmu'atan jeung najan eta dijama ma'al maghribi sarta na maghrib jama takdimin kalawan jama takdim. Wa ba'da naumin jeung salat dina sabada sare. Walau kana jeung najan bukti naon an-naumu sarena qabla waqtil isya'i dina samemeh waktu isya. Sawaun sarua bae kanat bukti naon tilka sholatu itu salat naflan eta sunat rotiban anu rawatib au gairahu atawa lian itu naflan rotiban. Wa minhu jeung eta tetep tina sawarehna itu naflan rotiban sunatul isya'i ari salat sunat isya ba'diyah. Wa naflu jeung salat sunat al mutlaqu anu mutlaq. Wal witru jeung witir au pardon atawa salat fardu kodoan kalawan kodo au nadron atawa salat nu dinadarkeun patak yiduhu maka ari ngayidana musannif bin nafli kulapad naflu jaro eta berjalan ieu takyid alal ghalibi kana galibna. Wa kadzalika jeung eta nya kitu deui jaro qaulul khatibi ari dawuhan Syekh Khatib. Wastilahan ari tahajud ceuk istilah. Tahajud ceuk istilah tadi tahajud ceuk istilah keneh nya nu tadi oge. Salatun ba'da filil isya. Ya nu kadua. Salatun eta salatu tatawu'i eta salat sunat fil laili dina waktu peuting ba'da naumi dina sabada sare. Kama seperti perkara qala anu ngadawuhkeun kana Mas'al Qadi Husain. Tegasna Husain. Wa yukrahu jeung dimakruhkeun naon tarkut tahajudi ninggalkeun salat tahajud liman pikeun jalma i'tada anu ngabiasakeun man hu kana itu tahajud bila udrin kalawan teu aya udur. Jadi jelema anu geus biasa tahajud hek teu tinggal tahajud maka hukumna naon? Makruh. Berarti keur urang mah sabalikna. Mun salat tahajud teh makruh. Pan biasana tara. Gitulah pokona. Jadi keur urang mah sabalikna. Jelema nu biasa tahajud ari hek teu tahajud bari eueuh udur hukumna naon? Makruh. Urang mah tara tahajud. Jadi lamun sakalian tahajud teh makruh, aneheun malaikatna. Wa yusanu jeung disunatkeun lil mutahajjidi pikeun jalma anu tahajud naon al qailulatu qailulah. Naon ai qailulah teh ce? Naon ngan tahajud teh? Sare. Wahia jeung ari qailulah an-naumu eta sare qabla jawali dina samemeh lingsir panon poe. Wa ingdal muhaddisina jeung ari qailulah mungguh ulama ahli hadis annaha eta saestuna itu qailulah arrohatu eta reureuh qabla jawali dina samemeh lingsir panon poe walau bila naumin jeung najan kalawan henteu sare. Wahia jeung ari itu qailullah bimanjilati sahuri eta samartabat jeung sahur lis-shaimi pikeun jalma anu puasa. Liqaulihi kana dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam istainu kudu nyuprih pitulung aranjeun kabeh bil qailulati kalawan qailulah ala qiyamil laili netepan kana salat peuting. Wa bisahuri
jeung kudu menta tulung aranjeun kabeh kalawan sahur ala siamin nahari netepan kana puasa waktu berang. Kieu mang ya koelulah teh nya hiji koelulah teh sare memeh lingsir panon poe setengah 11 jam 11 nepikeun ka memeh lohor sajam setengah jam paling lila sajam setengah lah kurang nepi keadaan lohor we tak koelulah atawa ceuk mungguh muhadisin akang baheula miminangna kieu kaelulah teh arrohatu qabla jawal walau bila naumin nu penting mah ngagoler urang teh nangkarak nya nangkarak panon peuremkeun pikiran kosongkeun reureuhkeun we awak gitu reureuhkeun sakitu teh cukup eta teh gitu wa yukrahu jeung dimakruhkeun naon qiyamul lailin nyaring peuting salat peuting ya duru anu ngamadaratkeun ieu qiyamul lail wa ma qiyamul lail jeung anapun ari qiyamul lail salat peuting laya duru anu teu ngamadaratkeun ieu qiyamul lail pala yukrahu maka teu dimakruhkeun itu qiyam walau pilailin jeung najan dina peuting kamilatin anu sampurna faqad kana maka nyata buktos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala eta di mana-mana lebet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al asra kana 10 al awakhir pirang-pirang anu akhir min Ramadan tina bulan Ramadan ahya tah ngahirupkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaila kana waktu peuting kulahu tegasna sakabehna lail wa yukrahu jeung dimakruhkeun naon tahsisu lailatul jumati nangtukeun peuting Jumat biqiyamin kana salat min bainil layali tina antara pirang-pirang peuting wa amma ahya'uha anapun ari ngahirupkeunana itu Lailatul Jumat bigari salatin kalawan lian salat pala yukrahu tah teu dimakruhkeun itu ihya khususon terutama bisolati kalawan maca shalawat ala nabi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sapertikeun kieu mah ari ente unggal peuting teh osok tara maca shalawat 100 teh mun arek bada salat 11 peuting 100 tapi malam Jumaah mah khususkeun 1000 eta teh kitu ieu na teh non lamun thariqahna teh mah gitu ieu na teh lamun deuk shalawat Jibril nu tadi sallallahu ala Muhammad peuting-peuting biasa 1000 minimal malam Jumaah nah 10.000 lain ieu mah ngandalkeun salat tungkul maksudna teh kieu lamun ngan sakadar ba'da salat tungkul 11 la asarolah cek paribasana mah kitu teu aya napakanana gitu teu aya napakanana justru urang teh ngahaja nganjurkeun eta teh supaya jadi wirid keur maneh gitu jadi cecepengan anu diharepkeun naonna sugan-sugan tina wiridna aya warid atawa aya asarna karasa geura sok diusahakeun nah maca shalawat teh nya turuykeun ini faidatun ari eta hiji faidah dakaro nutur sabadum sapalih ulama annal mutahajjida saestuna jalma anu tahajud yasfa'u eta bakal nyafaatan ieu mutahajjid fi ahli baitihi di keluargana ieu mutahajjid inung urang mah tara tahajud ngan urang osok insyaallah kasapaatan wa hukiya panjang teuing moal kana poe lah hukiya mah teu ieu kesimpulanna hayat mah kitu menang ganjaran teh tina 2 rakaat waktu peuting tingali eta qauluhu wan naflu eta 5 jajar ti hanap tina wan naflu kaluhurna 4 jajar 3 jajar aya wa ma tanfa'u aya wa ma tanfa'u jeung teu manfaatna ka kuring naon illa rukaiatin
kajaba saeutik 2 rakaat kuna anu bukti kuring narka'u eta bukti kuring ha kana itu rukaiatin ingda sahuri dina waktu sahur wan nasu jeung ari jalma-jalma niamun eta keur sarare pawajadna maka manggihan kuring sawabatil karukaiati kana ganjaran itu pirang-pirang rakaat anu saeutik. Di kesimpulanna mah kitu cenah mang tanu manfaatna 2 rakaat waktu peuting anu kapanggih ganjaranna teh gambaranna bener-bener ikhlas eta mah gitu. Sabab batur teu naringalieun gitu. Jeung urang lagi keur ngeunah-ngeunah sare hudang atuh gitu. Terus aya wanaplu. Wanaplu huwa lugatan anaplu lugotan cek lugot ajiyadatu eta tambah-tambah wa syar'an jeung ari naplu cek syara'a ma eta perkara rojaha anu ngunggulkeun naon asyar'u syara' pilahu kana migawena itu naplu wa jawaji tarkihi jeung menang tinggalna itu naplu wa quluhul mutlaq ae alladzi tegasna perkara lam yuqayyid anu teu dikayidan lam yuqayyad anu teu dikayidan ya alladzi biwaktin ku waktu wala sababin jeung teu dikayidan ku sabab eta mutlaq wasani jeung ari nu kadua salatu duha eta salat duha wa qaluha jeung ari pangsaeutikna itu duha rakaatani eta 2 rakaat wa aksaruha jeung ari panglobana itu duha isnata asrota eta 12 naonana rakaatna wa waktuha jeung ari waktuna itu duha minir tipa isamsi eta tetep ti mimiti luhurna panon poe ila zawaliha nepi kalingsirna ieu samsu kama seperti keterangan qala anu ngadawuhkeun kana Masa Nawawi fi tahqiqi dina kitab at-tahqiq wa syarhil muhaddabi jeung dina kitab syarah muhaddab. Hok baca. Nomor kadua salat sunat anu muakkade salat duha. Pangsaeutikna salat duha teh 2 rakaat. Panglobana sabaraha? 12 rakaat. Tapi ieu 12 rakaat teh kaulna kaul dhaif. Sabab ceuk kaul mutamad mah panglobana salat duha teh 8 rakaat. Cekal mutamad ari mimitina waktu duha eta teh ti mimiti kaluhurna panon poe saukuran satumbak nepi ka deukeut waktu lingsir taya nu malenggeran kana waktu ieu teh kaul Imam Nawawi. Adzan subuh jam sabaraha? Anggap lah adzan subuh teh 4:30 nya. Adzan subuh bijil fajar 4:30. Maka waktu duha na teh geus asup waktu duha sekitar jam genep leuwih saeutik lah. Lamun deuk dipaskeun jam genep. Lamun adzan subuhna 4:30. Pokona mah tambahan we sajam satengah tina waktu subuh gitu. Jadi ti waktu subuh tambahan sajam setengah eta teh asup waktu duha. Mun dihitung ku jam. Tingali mang qaluhu wa aqluha rakaatani eta tengah-tengah. Wa adnal kamali jeung ari panghandapna kasampurnaan arbaun eta 4 rakaat. Jadi nu sok didawamkeun di urang eta mah salat duha adnal kamal panghandapna kasampurnaan. Wa afdalu jeung ari nu leuwih utama minhu tina itu
arba situn eta genep wa afdaluha jeung ari pangutamana itu duha wa aksaruha jeung panglobana duha samani rakaatin eta 8 pirang-pirang rakaat ala sahihi cekaul sahih al mu'tamadi. Khilafan bari nyulayaan liman ka ulama qala nu ngadawuhkeun man afdaluha ari pangabdolna duha samanin eta 8 rakaat wa aksaruha jeung ari panglobana ieu duha adadan naonana adadan bilanganana isnata asrota eta 12 naonana rakaatna wa huwa sareng ari ieu qaul man qala afdaluha alladzi eta anu masa anu ngajalankeun alaikana ma sa asyarihu syarih wa qauluhu jeung wa huwa jeung ari itu alladzi dhaifun eta qaul anu dhaif. Jadi pokona mah ceuk qaul dhaif 12 rakaat nu mu'tamad mah sabaraha 8 kaliwat saeutik ceuk tadi dina qauluhu wa qauluha nya kaluhur 2 jajar kaluhur 2 jajar aya wa yustahabul qiraah wa yustahabu jeung disunatkeun naon al qiraatu bacaan piha dina itu duha bil kafiruna kalawan surah al kafirun wal ikhlasu jeung surah ikhlas wa huma jeung ari itu al kafirun jeung al ikhlas afdalu eta leuwih utama minas samsi tibatan surat as-samsi wa duha jeung surah ad-duha. Dikeur maleuwih afdol geus we mending kana gitu. Rakaat kahiji al-kafirun, rakaat kadua al-ikhlas. Salam nangtung deui rakaat kahiji al-kafirun, rakaat kadua al-ikhlas. Tatu leuwih utama. Wa in waroda jeung najan datang na ka urang sadaya pi hadisin dina hadis li anal kafiruna karena saestuna surat al-kafirun tak dilu eta ngabandingan ya al-kafirun rub al-qur'ani kana saparapat Qur'an wal ikhlaso jeung saestuna surah al-ikhlas sulusahu ngabandingan kana sapertilu Qur'an bila mudo ampatin kalawan teu ditikal-tikal kama qalahu kana masa ar-ramli. Terus kahanap wa waqtuha minir tipai samsi ay karumhin tegasna sauku satumbak seperti satumbak wal ihtiaru jeung ari waktu ikhtiar piluha eta migawe na itu duha ingda mudi rubin nahar dina nalika liwatna saparapat poe payakunu maka bukti pikuli rubin dina saban-saban saparapat poe saparapat naon salatun salat saparapat poe teh jam sabaraha can puguh jam 8 tergantung mungkin kurang ti jam 8 mungkin leuwih jam 8 nya ngan ukuranana di dinya. Wasalisu jeung anu katiluna salatu tarawih eta salat tarawih wa huwa jeung ari ieu salatu tarawih isruna eta 20 naonana rakaatna bi asri taslimatin kalawan 10 pirang-pirang salaman fi kulli lailatin anu tetep dina saban-saban peuting min ramadhana tina bulan Ramadan wa jumlatuha jeung ari jumlahna itu tarawih khamsu tarwihatin eta 5 pirang-pirang istirahatan istirahat siga diurang di dia 5 kali istirahat ngana nyakal tara ari istirahat gegancanganna anger teh bari ngaduha eta teh istirahat teh
Allahumma inni Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Eta teh istirahat bener. Wayanwi jeung niatan sah sujalma bi kulli rakaataini dina saban-saban 2 rakaat at-tarawih kana tarawih au qiyam ramadhana atawa kana qiyam ramadan. Walau sholat jeung lamun sholat jalma 4 rakaatin kana 4 pirang-pirang rakaat minha tina itu isruna bitaslimatin kalawan salaman wahidatin anu sakali sahiji lam tasihha tah teu sah itu tarawih wa waktuha jeung ari waktuna itu tarawih baina sholatil isya'i eta tetep antara sholat isya wa tulu'il fajri jeung bijilna fajar. Oh baca urang. Nomor katilu salat sunat anu muakkad anu lain turut kana fardu teh nyaeta salat tarawih. Salat tarawih jumlahna sabaraha? 20 rakaat. Berarti lamun 20 rakaat eta teh 10 kali salam. Anu 20 rakaat teh eta aya 5 tarwihan. Naon tarwihan teh? Lamun geus 4 rakaat kudu istirahat. Jadi 20 rakaat teh dijieun 5 kali istirahat. Lamun salat tarawih 4 rakaat disasalamkeun maka teu sah eta teh. Umpamana usolli sunnata tarawih 4 rakaatin disasalamkeun teu sah. Naon sababna? Sabab salat tarawih mah tiap-tiap 2 rakaat kudu naon? Kudu salam. Iraha waktuna salat tarawih? Ti mimiti ba'da isya nepi ka bijil fajar sodik. Nepi ka bijil fajar sodik. Kudu niat salat tarawih tiap-tiap rakaat. Sapertikeun kieu bahasana. Usolli sunnatat tarawih. Niat tiap-tiap rakaat. Salam nangtung deui. Atawa kieu niatna. Usolli sunnata romdoni tingali sarahna ce hanapeun nu tadi tapi dina qauluhu salatut tarawih aya teu walau puroda jeung najan nyorangan wa tusanu jeung disunatkeun naon al jamaatu berjamaah fiha dina itu tarawih fil witri dina witirna ba'daha dina sabada itu tarawih wa filuha jeung ari migawena itu tarawih bil qur'ani kalawan sa'al Qur'an pijami sahri dina sakabeh bulan bi ayak ro'a ku sapertieun maca jalma piha dina itu tarawih kula lailatin dina saban-saban sapeting juz'an kana sajuj abdola bari leuwih utama min takriri surati rahman tibatan mulak-malik surah ar-rahman aw hal ata alal insan atawa mulak-malik surah hal ata alal insan surat al-ihsan al-insan aw surat al-ikhlasi atawa mulak-malik surah al-ikhlas ya nu biasa diurang Ar-Rahman panjang teuing keur mah teu apal
Al-Insan panjang teuing berita apa geus Al-Ikhlas. Ba'da kulli suratin dina sabada saban-saban surat minat takasuri tina surah Al-Takasur. Anu urang mah eta nya anu terakhirnya surah Al-Ikhlas dina sabada saban-saban surat tina sabada surat Takasur. Takasur Al-Ikhlas. Terus naon eta? Al-Asr Al-Ikhlas. Al-Humajah Al-Ikhlas. Eta leuheung rada panjang ieu paloba ina atau ina geuningan teh. Tuluy Al-Ikhlas atuh. Tingali khotimatun. Halaman 135 tengah-tengah aya khotimatun. Aya. Khotimatun ari eta hiji panamatan bakia nyesa minan nafli tina salat sunat naon tahiyatul masjidi. Salat sunat tahiyatul masjid. Goirul masjidil harami. Anu salian Masjidil Haram. Lidakhilihi karena asupna kaitu masjid karena jalma anu asup kaitu masjid. Lidahilihi pikeun jalma anu asup kaitu masjid. I dalam tusgil di mana-mana henteu nyibukeun itu tahiyat hu ka jalma anil jamaati tina berjamaah. Walam yakhob jeung teu sieun jalma pauta rotibatin kana lepotna rawatib. Wa illa jeung lamun henteu itu lam tusgil istagola tah katungkul jalma bil jamaati kalawan berjamaah aw bir rotibati atawa kalawan salat rawatib. Jadi teu naon salat tahiyatul masjid lamun teu nungkulkeun kana sajen. Pek asup ka masjidna berjamaah rek diadegeun maka berjamaah we heula. Wa yasulu jeung hasil lahu pikeun itu dahil jalma nu asup ka masjid naon sawabut tahiyati ganjaran salat tahiyat. Innawa lamun nganiatan dahil ha kana itu tahiyat aw atlaqo atau ngamutlakeun si dahil alal mutamad ceuk awal mutamad. Jajaran kasalapan ti hanap wa minhu salatul awabin ya. Wa minhu eta tetep tina sawarehna itu naflu salatul awabin ari salat awabin. Watu sama jeung dingaranan ieu salatul awabin salatal goplati kana ngaran salat goplah. Li goplatin nasi karena para rohona jalma-jalma anha tina itu awabin. Biasain kalawan dahareun sore-sore aw nahwihi atawa saumpamana ieu asa. Jadi lamun geus beres salat magrib teh pan eta teh ngeunahna teh ngararopi geuningan kitu goplah. Amun ibu-ibu sinetron eta. Wa aqaluha jeung ari pangsaeutikna itu awabin rakaatani eta 2 rakaat. Wa ghalibuha jeung ari galibna ieu awabin 7 rakaatin eta genep pirang-pirang rakaat. Wa aksaruha jeung ari panglobana itu awabin isruna eta 20 naonana rakaatna. Wa minhu eta tetep tina sawarehna naflu rakaat jawali ari 2 rakaat salat jawal. Akibahu aya ihram heula nya. Rakaatul ihrami salat 2 rakaat ihram. Wa rakaatat tawafi jeung 2 rakaat tawaf. Wa rakaatul wudu jeung 2 rakaat wudu. Walau mujaddadan jeung najan anu dianyar-anyar. Wayam bagi jeung misti naon sunnahuma sunatna itu rakaatul wudu akibat tayamumi eta tetep dina sabada tayamum wal gusli jeung adus.
Wa minhu rakaat jawal tina sawarehna naplu rakaat jawal ari 2 rakaat jawal akibahu dina sabadana itu jawal. Wa rakaat taubati jeung 2 rakaat taubat wa rakaatani jeung 2 rakaat ingdal huruji dina nalika kaluar minal manzili ti imah wa rakaatani jeung 2 rakaat ingda duhulihi dina nalika asupna ka itu bet ka itu manzil. Wa rakaatani jeung 2 rakaat ingdal huruji dina nalika kaluar min masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ti masjidna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rakaatani jeung 2 rakaat ingdal huruji dina nalika kaluar minal hamami ti WC. Oh jadi geus ti WC ge salat sunat 2 rakaatnya. Wa rakaatani jeung 2 rakaat ingdal kudumi dina nalika datang minas sapari tina sapar tina init-initan fil masjidi di masjid. Wa rakaatani jeung 2 rakaat ingdal mururi dina nalika ngaliwat bi ardin ka hiji tanah lam yamurro anu can pernah ngaliwat jalma ha kana itu ardin. Awalam yu'bad atawa henteu diibadahan saha Allahu Allah piha dina itu ardun ngaliwat ka hiji tanah anu eta tanah teh urang islaman umpamana. Wa rakaatani jeung 2 rakaat ingdal qatli dina nalika ngabunuh in amkana lamun kongang jalma mu gambaran perang. Wa rakaatani jeung 2 rakaat ingda jafafi dina nalika jafaf likulin apal jafaf teh malam pertama pangantenan likulin pikeun saban-saban sahiji mina jauji ti salaki wa jaujati jeung pamajikan qoblal wiqai dina samemeh jima. Di samemeh jima salatna 2 rakaat suratna nu kahiji Al-Baqarah rakaat kadua Al-Imran pan beres-beres teh waktu subuh tetulus malam pertama. Wa minhu eta tetep tina sawarehna naplu salatu tasbih ari salat tasbih wa ya jeung ari salatu tasbih arba'u rakaatin eta 4 pirang-pirang rakaat yaqulu maca jalma piha dina itu salatu tasbih salasa mi'ati maratin kana 300 balikan lapad subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Walidalika jeung kulantaran itu yaqulu piha salasa marrah sumiat dingaranan itu salat tasabihi kana ngaran salat pirang-pirang tasbih. Cara-carana teh kahanapna mah sabadina ruku geuningan eta 10 maca tasbih na sujud galib lah eta mah teu lila teuing. Tuluy jajaran katilu ti luhur 103 genep. Wa minhu eta tetep tina sawarehna itu naplu salatul istikharati ari salat istikharah. Ayat talabu khairil umuri tegasna nyuprih pangalusna 2 perkara. Wahia jeung ari itu istikharah rakaatani eta 2 rakaat yaqra'u anu maca jalma fil ula dina salat dina rakaat nu kahiji ba'dal Fatihati dina sabada Fatihah qaulahu ta'ala kana dawuhan Allah ta'ala ayat wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru ila qoulihi yu'linun. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. 2 ayat surah Al-Qasas ayat genep 8 jeung genep 9. Wa pisaniati jeung dina rakaat nu kadua kaulahu kana dawuhan Allah wa ma kana lil mu'minin wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatinnya
ila min amrihim nepi ka lapad min amrihim. Ieu teh surah Al-Ahzab ayat 30 genep. Teh mah teu tamat sa ayat ieu mah. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tanpa kadinya kadituna aya keneh teh wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Au pil ula atawa dina rakaat kahiji al kafiruna kana surah al kafirun. Wa pisaniyati jeung dina rakaat kadua qul huwallahu ahad kana surah qul huwallahu ahad. Summa salamihi tuluy dina sabada salamna jalma yad'u tah ngadua jalma bidu'a iha kalawan du'ana itu istikharah al-masyhuri anu masyhur wa huwa jeung ari tu doa Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wastaqdiruka taslah ilaih itunya. Terakhir luhureun faslun dua jajar wa minhu eta tetep tina sawarehna naflu an-naflu ari salat sunat al-mutlaqu anu mutlak wala hasra jeung teu aya itunganana eta tetep lahu pikeun itu naflul mutlak walidalika jeung kulantaran itulah hasra qala ngadawuh Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu ari salat khairu maudu'in eta pangalus-alusna anu ditempatkeun nu dipernahkeun istaksiru maka kudu ngalobakeun aranjeun kabeh aw aqala atawa nyaeutikeun anjeun istaksirnya istaksir ngalobakeun anjeun aw aqala atawa nyaeutikeun anjeun. Wa minhu tina sawarehna naflu ghairu dalika ari salian itu nawafil anu geus dicaritakeun. Mimma tina perkara huwa nuari ma fil mutawalati tetep dina kitab nu panjang babaranana wallahu a'lam.